Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dalmi haja anu dina danget ieu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Calon Tatangga karya Sofwan Abdurrahman. Bangga baraya wilujeng ngabandungan. Hirup ngawangun rumah tangga teh meh geus 15 tahun. Tapi asa teu pararuguh rumah tangga ucak atlok ti kontrakan ka imah kontrakan nu sejen. Lain kan saukur pusing yang harupan saban akhir tahun, tapi oge sok jengkel. Jaba kudu mikiran duit teh deui kudu mikiran kontrakan anyar dan nu ti heula teu mikeun dikontrak deui. Leuheung kudu mikiran duit kontrakan oge ari imah nu dikontrakna bisa disicingan 2-3 tahunna. Ngan eta lebah nu boga imah ngan ukur mikeun dikontrak ngan satauneun, salian teu kudu mikiran duit keur kontrak teh, deui kudu mikiran imah kontrakan anyar, bari mikiran biaya pindah. Satu bogana oge rumah tangga pindah, kudu we ungkrah angkrih. Keur mah teu boga parabot alus, katurug-turug dibawa pindah-pindah. Boga kursi boga lemari oge kakara 3 tahun teh geus ruyad-reyod. Nu matak dina hiji poe mah badami jeung pamajikan diajak mikiran meuli imah. Lamun teu boga duit keur meuli imah jeung tanahna langsung oge atuh boga-boga heula tanahna. Nya nuhun we ari bapa tos gaduh emutan hoyong gaduh tempatnya lira mah. Tembal pamajikan. Katingali pasemona gumbira. Nya eta kapan meureun urang teh kudu daek diajar ku kumpul ti ayeuna. Kangaranan meuli imah di kota kudu boga duit mang juta-juta. Sanes tos gaduh tabungan, cek pamajikan. Dan memang enya saban bulan kuring sok maksakeun maneh nabung saeutik-eutikeun nyoceng tina biaya kaperluan sapopoe. Maksud teh keur sasadiaan lamun kaparengkeun kapeped. Enya eta oge ari tabungan mah aya, tapi ngan ukur ratusan meureun masih jauh keneh lamun kudu dipake meuli imah atawa tanah mah. Sanes lebet koperasi atuh di kantor, pamajikan ngahatean. Nyaeta pikiran teh kitu, bapa boga niat rek nginjem ka koperasi, bisa ari pangaji 1 juta mah meureun, tembal kuring. Ngan dina mayarna nu kudu dibadamikeun teh, sabab lamun urang nginjem duit ka koperasi, bakal dipotong langsung tina gaji, anu hartina biaya ke resiko dapur bakal ngurangan. Nya sabios atuh urang diajar prihatin we. Dari urang kedah kontrak seumur-umur mah karunya ka barudak. Yang hareupan barudak arageung mangkani gaduh budak panggedena teh awewe. Lamun budak kaparengkeun kenging milik, piraku kudu hajat di imah batur onaman. Nu matak bapa ngajak badami oge nyata kitu, tembal kuring. Ari teu demutan teh ayeuna mah engke teh bapa bade mayunan pangsiun. Gajihna tangtos beuki alit, piraku kedah nyiruruk bae di bumi kontrakan. Sanggeus kitu mah kuring ngamprah nginjem duit ka koperasi. Kabeneran meunang terus we neangan tanah beulieun. Teu wakah hayang lega-lega da geus ka judi peduiteunana moal ka udag. Nya sakadar saimaheun we nu sedengan, leutik teuing ulah gede mah pimanaeun. Kira-kira boga tanah antara 10 nepi ka 15 tumbak we atuh. Pangangguran ngobrol jeung tatangga nu sarua pada-pada ngontrak. Maksud teh sugan we manehna meunang beja aya tanah nu rek dijual. Ambeh kuring teu sulit teuing neangan tanah beulieun ari dibantuan ku batur mah. Tapi manehna ge kalah saruana. Puguh abdi ge aya maksa bade ngeureuyeuh bebekelan, ari tiasa langsung ngawangun mah pimanaeun atuh gaduh-gaduh tanahna heula sacangkewok wae mah. Tah ari kitu mah atuh urang pada-pada milari we. Sugan we urang kaparengkeun tangga deui engke. Kuring ge milu atoh kana niat manehna. Mohon atuh kitu we urang pada-pada milarian. Sugan maksad urang teu nekanan, cek manehna. Teu karasa nyerelekna waktu. Tapi berkah kuring mah can meunang tanah beulieun teh. Eta oge sok ngobrol jeung babaturan di kantor, sugan aya nu nyaho aya tanah nu rek dijual. Aya eta oge nu nawaran mah boh imah atawa tanah. Ngan edas ku hargana lain bantrak-bantrakeun pagawe leutik siga kuring. Tanah oge nya kitu nu nawarkeun mah loba,
di tempat nu geus rame deui. Ngan hargana teh aya nu hayang 500.000, paling murah 200.000 satumbak. Aduh, pami ayeuna mah dirontok jigana. Atuh duit 1 juta nu meunang nginjem teh paling oge ngan ukur menang 5 tumbakeun. Eta teh tina harga tanah nu ditawarkeun pangmurahna. Kagok pimahan 5 tumbak mah mangkaning loba dulur, boh ti kuring boh ti pamajikan, mindeng karumpul di kuring. Sakalian kumpul di imah nu dicicingan ayeuna oge, ari kaparengkeun kasemahan teh bet asa arareungap. Nu matak sanajan kateuing iraha bakal kalaksanakeun oge boga imah, ari kahayang maulah nu leutik teuing supaya cukup. Kira-kira 3 bulan ti sanggeusna ngobrol jeung tatangga teh, manehna nyaritakeun aya tanah teh di Jalan Anyar cenah. Kaetang mirah keneh deui Kang, ari nawiskeunna nama 100.000 tapi rupina mah masih tiasa ditawis, cek jangkarna. Di lebah mana Jang? Di Jalan Anyar, caket Sukaregang kapalih wetan sakedik, cek jangkarna. Abdi tos ninggalan ka ditu da. Asa tisen keneh kan lebah dinya mah, tembak kuring. Tapi aya bahan rame kapayun mah Kang. Margi rencana ngalegaan kota teh kapalih dinya sareng kapalih kaler. Mung dipalih dinya mah rencanana kanggo perumahan. Ari kapalih kalerna mah direncanakeun kanggo pertokoan sareng pergudangan. Kumaha cek paninggal Ujang? Kira-kirana bakal pikabetaheun? Kuring rada sangsi. Insya Allah Kang, bakal raos gerak. Sareng di kota mah nya gandengnya hareurin. Ari dipalih dinya mah masih kena sepi, bakal tenang. Namung sanaos kitu da dianggo jalan utama ngahubungkeun Tasik Bandung. Kapayuna mah tangtos bakal pirameun. Nya ari kitu onaman, akang ngiringan we atuh, tembak kuring. Sabaraha legana tanahna teh? Saurna 70 tumbak, mung 40 tumbak tos aya nu nyirian. Kantun 30 tumbak deui saurna. Gitu. Jadi teu acan aya ari nu langsung meser mah. Teu acan Kang, nembe dicaririan we saurna margi nu gaduhna hoyong sakantenan diical sadayana. Jadi mun 30 tumbak ku urang mah tang tukana dijualna teh. Rupina mah kana kitu, tembal jangkarna. Sok atuh jadikeun ku jangkarna, akang manggiringan we, cek kuring. Isukna manehna laporan deui ka kuring yen tanah teh jadi kalawan harga 85.000 satumbakna. Kuring satuju. Dinten Minggu saurna ngukurna teh Kang, nu ngagaleuna kedah kempel sadayana supados jelas saurna, cek jangkarna. Nya mangga, cek kuring. Poe Minggu kuring jeung jangkarna indit rek ngukur tanah teh. Barang kuring duaan datang geus nyampak sababaraha urang. Meureun ke narungguan. Jangkarna mah siga nu geus wawuh, da barang datang teh langsung nyolongkrong sasalaman beri pokna. Bapak tos lamingan tosan? Atos, tembak kolot nu ditanya ku jangkarna. Ieu rarancangan nu bade sasarengan meser tanah teh. Manehna nunjuk ku indung leungeunna ka kuring. Mohon mamanawian, tembak kuring. Nuhun we atuh, sakantenan supados uninga. Ieu yeuh nu bade meser tanah nu tos pangpayuna. Itu pabasar, itu nu palih ditu pamujarab. Sami-sami ngawulang di SMA, dangke mah panginten bakal janten tatangga. Lalaki nu duaan nu dikenalkeun ku kolot nu nyarita jeung jangkarna manggut bari seuri. Ayeuna mah panginten datos kempel sadayana, mangga atuh Pak Ustad urang ukur we atuh meungpeung enjing keneh. Mangga, tembal nu disebut Ustad bari cengkat. Kumaha atuh ngukurna langsung bae saurangeun. Sae nama ukur sadayana heula we. Engke upami tos karuhan sakumaha ayaana itu tanah, nembe diukur kanggo masing-masing. Tembal nu kolot sigana manehna teh nu boga tanahna. Leres sae diukur sadayana we heula, nu disebut pamujarab mairan. Mangga atuh kitu oge, tembal Pak Ustad. Ji, sok atuh kadiekeun meteranana. Mang Ustad di dieu ku iji tarik ka ditu nepi ka tungtung galengan, sing ngepasnya. Mohon, cek iji bari terus narik meteran mapai-mapai galengan sawah. Sok Umar pancuhna tancepkeun tuh di ditu dina tungtung meteran nu dicekal ku iji, cek Pak Ustad ke budak lalaki nu ti tadingan ukur ngabandungan. Terus budak lalaki teh indit ka lebah iji.
Tapi can oge eta budak lalaki nepi geus digeruan deui ku Pak Ustad. Ari pulpen kertas keur nyetetkeun teh mana Mar? Ieu di abdi, tembak Umar. Sok atuh kadieukeun heula, cek Pak Ustad. Teu lila ngukur ti sisi ka sisi teh beres, da tanah narada pasagi, jadi teu kudu loba aturan. Sanggeus beres ngukur nu mimiti, Pak Ustad terus ngajumlah hasil ukuran. Sanggeus beres ngajumlah, pok Pak Ustad kana boga tanah nyarita. Mangkos, sabaraha legana kabeh ieu tanah teh? Dina Blangko mah 70 tumbak, tembak Mang Engkos. Geuning kurang. Kirang kumaha Pak Ustad? Mang Engkos sigeun ngajenghok. Tuh, ngan aya 60 opat tilu parapat, Pak Ustad nembongkeun catetanana. Nah hanya, Mang Engkos sigeun handeueul. Ari basa ngukur pang akhirna iraha. Teu kantos diukur-ukur deui da ieu mah warisan ti pun bapa. Dina Blangko sakitu nya sakitu we, tembak Mang Engkos. Ari geus heubeul teu diukur deui mah meureun tanah teh meotan da kapentrang saban poe. Pak Ustad ngaheureuyan. Rupina, tembak Mang Engkos percaya we. Kumaha atuh? Asa wios saayana we atuh, Mang Engkos pasrah. Pak, kumaha tah da mung sakitu ayana tanah teh? Teu langkung mangga we atur bade sakumaha sewang. Atuh da memang tanah nangan aya sakitu buktosna. Ayeuna mah urang saluyukeun we serang saayana tanahnya Pak. Cek kuring kanuduaan batur nu rek sarua meuli. Abdi mah da rencanana goge 20 tumbak. Nya 20 we tong dikirangan deui nya Pamu. Cek pabasar ka baturna nu ngaran Pamujarab. Laras eta oge kitu, bapa ieu nuduaan bade 20 tumbak sewang, sedang bapa nuduaan deui bade 15 tumbak sewang. Mang Engkos ngajelaskeun. Namun kumargi tanahna janten kirang, panginten kahoyong teh teu tiasa kacumponan sadayana. Tapi teu langkung bapa-bapa saha we nu bade ngelehan. Abdi duaan mah tetep we 20 tumbak sewang, pabasar keukeuh. Kuring jeung jangkarna silih pelong. Deuh, cana naon ge geus kereng kieu, paur engke we geus jadi tatangga. Cek reuntes hate. Ayeuna mah atuh da urang teh pan bade janten tatangga, urang silih eledan we, bade disaluyukeun sareng kirangna tanah sae, bade ngajajengkeun ka abdi duaan sae. Abdi mah da mung sakedik 15 tumbak sewang. Atuh panginten upami dikirangan mah beuki heureut bae, tembal jangkarna. Sajongjongan pabasar jeung Pamujarab pating harewos. Beradami sigana. Pokokna abdi duaan mah tetep we 20 tumbak. Soal kirang mah manggawe nya enggakeun. Ti pihak pabasar tetep mung kurang. Atuh bade pakeukeuh-keukeuh sadayana mah moal aya atosna. Ieu mah ti salah sabios we atuh disuhunkeun ridho manahna, Pak Ustad mairan. Abdi mah tetep we sakitu, upami teh 20 tumbak mah wios bedo we nya Pamu. Nu boga tanah jeung nu ngukur baringungeun. Sieun sarwana padegeng-degeng sigana. Terus malika kuring duaan. Kumaha atuh pangimut bapa? Sora Mang Engkos ngalengis siga nu mentasih piwelas ti kuring duaan. Ningali kayaan kitu mah kuring teu tega. Terus nanya ka jangkarna. Kumaha atuh Jang? Upami padagang-degeng mah da moal aya rengsena, wios urang mah ngelehan we atuh, tembal jangkarna. Atuh mangga we wios abdi duaan mah sakantuna, cek kuring. Nuhun atuh ari kitu mah, Mang Engkos paromana bengras deui. Kantun ayeuna mah panginten ngukur bagian-bagianana masing-masing, margi tanah teh aya payun aya pengker. Mangga saha nu bade ka payuna, saha nu bade ka pengkerna. Abdi duaan mah bade ngabantu nu payuna we, da kaleresan abdi duaan nu ti payun nyirian, cek Pamujarab. Atuh nyuhunkeun kawijaksanaanana we, bepeurieun tadi abdi ka bagian sesana ngelehan. Ayeuna kantun nyuhunkeun kalunturan galih bapa, cek kuring. Keheul atuh, nah aya jelema mani teas-teas teuing, kasebutna guru ari boga kahayang siga jeger. Teu beunang diongget-ongget, teu daek ngaji perasaan batur. Teu tiasa, jawabna teugeg. Atuh kieu we ieu mah Pak, supados adil. Margi pangaosna nu pengker nu payun ge sami, abdi duaan ti payun ka pengker di beulah kiwa, bapa duaan oge ti payun ka pengker ngagebat ti palih tengen, cek kuring ngadab-ngadab maneh.
Nah teh mah mani hayang ngasaran ka jelema kitu mah. Leres tah sae pisan kitu mah, Pak Ustad Mairan. Moal abdi duaan mah tetep we palih dieuna, kapengker mah mangga we salira duaan, cek Pak Basar bari ngagaded. Kuring duaan jadi bingung, boboh oge kakara tadi, piraku ujug-ujug teu hade mah. Akhirna kuring jeung Jangkarna ngelehan, narima tanah sapamerean juragan guru. Sageus beres ukar-ukur, kuring jeung Jangkarna terus balik, da duit nama engkewe cenah anterkeun ka imah, rek dianterkeun ku Jangkarna. Sajroning balik Jangkarna hulang-hulang. Kumaha atuh Kang, abdi mah janten bingung meser tanah teh. Nah bingung kunaon? Mun soal tadi mayunan calon tetangga, cacakan papanggihna oge kakara geus sakitu kereng papedengkrengna. Teu kacipta ku abdi mah kumaha mun engke tos bener-bener janten tetangga. Jangkarna siga nu seunggah. Keun bae atuh da memang salah urang, tembal kuring. Lepat urang kumaha ri Akang, manehna siga nu kaget ngadenge omongan kuring. Nya salah urang dina cara mikir. Urang mah cara mikir masih ngagunakeun sistem kuno siga urang kampung. Dina nangtukeun hiji perkara teh sok rustras kasisi kagigir, bisi nyegeung perasaan batur, bisi teungeunah batur, masih mikirkeun tenggang rasa. Ari batur mah geus mikir ku cara modern, cara mikir urang kota, asal ngeunah keur sorangan, nu sejen mah paduli teuing. Oh kitu, Jangkarna molohok. Cek baraya duwi kade dongeng Sunda anu judulna Calon Tatangga, karya Sofwan Abdurrahman. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata Darmi Harja pamit, permios.